Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Kalayan dongeng Sunda nu digarap dina danget ayeuna masih dina jejer carios Si Ruyung Kawung yasana Bapak Sukandar Suwargi. Atuh dulur barani sadayana aturan heula yeuh kanggo ka Aagun Adi Cikawung, Kang Entang, Kang Oseng sareng sapara kancanya Saipudin, Kang Ayi Herlan, Kang Enjang, Mamah Andi, Mamah Gina. Aturan oge kanggo Kang Agus Harno, Kak Awai, Sri Mulyani, Sancai Damai, Ramdhani Priyatna, kanggo Kang Rahmat Kacapi, Wasta Sutisna, Ibrahim Gasan, Ina Megawati. Aturan oge kanggo ka Teh Heni Rohaeni. Atuh Kang Ojek Tunggara, Kang Caca nya, Kang Teh Lina Herlina Ustom. Terus sahadeunya Eutik MJ Maimunah, Ade Rina, Iis Yuliani, Teddy Iswahyudi, Elis Sartika nya, El Hatman 143, Ahmad Aep Saipudin haturan, Duplai Simandiri, Mariana Yana. Atuh teu kasakantun oge yeuh kanggo ka Baraya Pituin, Kang Rahmat Kacapi. Anu sanesna mah anu teu kasabatna mah dikumkeun dulur, disepesiakeun ku Kang Ius mugi kebeku kabingah. Sok kaparayun sadayana deurah. Deui waktu manehna keur aya di guha si salat lantaran manehna katarajang apes kasoran ku pamajid nepikeun ka waras deui di ubaran ku Aki Sidik. Kolebat daerah Sancang berai deui waktu keur digemleng di pasisir. Badan manehna ditenggelan ku galurana ombak laut kidul anu sorana tinggeleger teu beda we ti Gunung Bitu. Pang akhirna manehna digemleng deui di warah jurus-jurus alip pikeun ngalawanan Mbah Jagur, nepikeun kapurungna Ijen Patutunggalan jeung Mbah Jagur teh bari disaksian ku Aki Sidik. Eta kabeh kalawan sakilat kagambar deui dina ingetanana, jadi nungtutan rasa mielingna kanu geus taya di kieuna anu dina mangsa geur hirupna lain bae ku manehna teh ngan sakada dijieun guru tapi oge geus dianggap akina pribadi. Karasa dina mideudeuhna sarta mikahemana teh geus taya wates wangeuna deui. Aki teh tos lami ngantunkeun alam pana mulih ka alam kalanggengan anu sepi tina gogoda rancana. Mung kantos ngantos dinten balitungan payuneun hadirat Ilahi. Aki namun sanos Aki tos lami ngantunkeun anu moal teh dina waktos ieu mah tiasa tepang kata napi ngempel deui sareng abdi. Namun Aki
Satungtung ombak-ombak laut kidul masih keneh ngagalura. Binarung sareng sora anu ngegeleger handaruhan. Jiwa gumilar sareng jiwa sidik teh moal tiasa dipisahkeun aki. Margi didinya dina galura laut kidul anu tinggeleger jiwa urang teh sayak tos nama tos dilebur dihijikeun aki. Enjing ada nabi pageto aki abdi bade kamiramar nyusul pun bojo. Mangga agi urang tepang di ditu dina galurana laut kidul anu handaruhan. Damung didinya jiwa urang mah bakal tiasa tepang deui teh. Oge aki wijana teh teu acan tiasa kabenak wae ieu teh. Namun aya keneh nyisari nu bakal neraskeun cita-cita kanggo mapag medalna Sunda sawawa teh aki. Dina ngadegna uga pajajaran ngadaun ngora. Waktos ieu geuning teu acan modal bae. Ku abdi oge rupina mah moal kaalaman aki. Namun aki mugi perjanten naon-naon anu parantos diamanatkeun ku aki tangtos bakal dilaksanakeun. Teu ku incu tangtos ku buyut turunan abdi cita-cita mah moal dugi ka pegat. Kitu garentesna hate gumilar bari nyang hareupan kuburan. Aki sidik bari cipanonna mah terus murubut geus teu bisa kaampeuh deui. Anu sejen atuh bet asa nu dibejaan teu beda we tinu gehgeran salarea jadi pada barebes milu. Sorog aki engkong jeung pamajid kabeh kaharep ngahapit gumilar bari ting aling srek. Pikeun gumilar mah matak nambah-nambah nyeresetna bae kana hatena. Nu antukna manehna nyuuh ngarangkul kana dadana aki engkong. Ngabaseuhan dadana aki engkong anu kulitna geus karijut peot. Iga-igana geus tarembong norelak pangaruh kulitna anu geus lanyed peot sarta urat-uratna anu geus kalenor teh dihakan ku kakolotan. Dulur barani sadayana teu lila salarea geus ngabring deui baralik. Pasosore kakara marulang ka Cicapar lantaran isukna rek kamiramare pikeun nyusul Nyi Arum. Atuh dina baralikna deui ka Cicapar teh Agus ngahaja milu lantaran rek terus milu kamiramare hayang nyaho di pakidulan. Teu kacatur aras urusna kocapkeun opatanana Mariang ningalkeun Cicapar nyimpang heula ka Pa Asmita dinangka pait. Minangkana mah bebeja anu ngadua kalian. Geus kitu mah kakara neruskeun di lalampahanana ka Garut rek megat wahon ti Maktal lantaran unggal poe oge tutumpakan anu kakidul mah teu weleh ting baliur taratowong. Dulur barani sadayana di mana bae ayana mugia berkahnya dina sasi saum ieu teh yeuh. Ayeuna urang nyoreang heula ka Bung Bulang anu lawas ka Tunda. Nu perlu ditempo teh Aki Mursid. Nu harita keur ngalelentuk we diuk dina golodog ngarep-ngarep karna anu keur ngalasuluh sarta Widarma anu dihiras kacihike teh bet mani ngampleng pisan. Salila-lila tacan keneh ngarongheap. Padahal menurutkeun cek ijiran mah tadi oge geus daratang. Tempat ngalasuluh teh teu sakumaha jauhna. Atuh lemur cihike sasat masih sagagampar. Cek nu bohong teh malamun digorowokeun ti Bung Bulang tangtu kadenge puguh cihike teh kaasup keneh ka Bung Bulang. Puguh duanana oge pada menang halangan. Geus puguh karna mah nasibna matak salempang keur aya dina jungkrang nulung kawing naker sanajan harita geus eling oge tina kapaehanana.
tapi dak kaayaan badana dibakutet ku tambang, katambah awakna asa pasiksak. Manehna teh ukur bisa gegerungan, bari teu walak kaya malah geus teu bisa ngagorowok lantaran beungeutna gareuneuk jeung barareuh. Dua bibirna manibu kekeng atuh jeding. Tapak waktu dijejekan teh atuh huntuna sok sanajan taya nu murag tapi nu hareupna mah alunger aya kana 2-3. Ari Widarma dina datangna ka Cihikeut teh dumadakan nu rek didatangan teh nyampak keureuh hubung keur ka kebon cenah. Anu aya di ieu mah teh ukur pamajikanana kapaksa didagoan heula nunggu budakna anu lalaki pikeun nyusulan. Tacan ngarongheap keneh keur alulin jeung babaturanana. Teu lila kurunya budak teh datang, tapi aya ku edas dititah nyusulan bapakna teh ka kebon meningkeun ka keleked naker. Saenggeus diancam ku indungna yen lamun teu daek dititah nyusulan manehna moal dibere dahar cenah. Kapaksa geus kitu maka karadaekeun ini tapi nya kitu mani kaleked naker. Datang ku datangna anu disusulan barang ditepikeun teh amanatna age mursid. Manehna teh teu buru-buru ngidinan balik. Ngadon talete heula natanyakeun. Tetelepek kawasna teh manehna rada-rada cangcaya meureun. Dume sakali ieu mah anu dititah teh teu wawuh. Lain anu biasana da anu sok matuh dihiras ku aki mursid teh apaan karna ari ieu betjol anu teu wawuh nya pantes bae rek tetelepekna oge. Balik ti Cihikeut teu wudu rurusuhan lantaran bisi aki mursid arep-arepeun lantaran tadi talatah ulah lila-lila teuing cenah. Kudu gancang balik. Teuing manehna anu memang rusuh atawa kabeneran jelema anu pasang rok teh nyereudeg teuing teu nempo kanu dihareup. Alilol Widarma kaluar ti lemurna atuh. Ari jedak teh diadu jeung anu nyereudeg teh si horeng si mana horeng eta teh Madraub sabaturna anu tadi geus margasa karna teh. Aduh mun sing naleh atuh sia leumbang teh ha. Madraub nyentak bari panonna mendelik ka Widarma. Adat-adat anu hayang meunang sorangan atuh. Nu diheulakeun teh jol-jol amek we. Ai kumaha ari kisilah. Didinya anu ngadupak beuti dinya anu ngamek. Asana teh beuteum mata kaharti. Widarma nembal. Memang nu nubruk teh Madraub heula anu nyereudeg bangun rusuh teh. Si laing nu ngahalangan jajalaneun. Gampang we sia nembal teh ha. Madraub nyentak deui. Bari ngamankeun peureupna si Ganus sabek-bekeun we rek dipake nimpug kana cukang irung. Halah tong ting dibawa ngobrol aka jedak we kadinya cukang irungna papa geltuman. Pongan jelema bedegong gitu. Si Busro tumalapung bipilweun ngagogog. Nyai sugan mah kudu cara kasih karna dah. Si konon teu kebat nyaritana lantaran kaburu disigeg ku Ki Obing. Widarma barang ngade ngecaritaan si konon komo barang mireungeuh polana Ki Obing. Kira-kira manehna ngaranjugna geus bisa dikira-kira yen ieu jalma-jalma teh saeutikna tang tutas nyieun naon-naon anu matak ngarugikeun ka karna pincuna anu jadi guruna. Jadi nungtun kapanasaran oge dina hatena teh hayang nyaho. Hah, baraya mapeg-mapeg gitu kudu puguh aturanana jeung sababna. Rupana bae pikeun Andika mah geus jadi kabiasaannya. Resep mun gasa ka batur teh. Widarma nembal deui sarengah mancing. Kuda-kudana mah geus saged bisi ieu jalma-jalma teh aya karepna anu teu hade. Gampang sia nyadapek teh abongkeun bibir teh diwengku yeuh. Atuh ari hayang dipepeg mah sileng rasakeun. Heap. Madraub anu ngarasa teu ngeunaheun ku caritaan Widarma nyebrutkeun peureupna kana cukang irung Widarma. Ait mangkelanan tuh. Tetela Andika mah tukang tumbuk geuning. Widarma kituna teh bari dikacingkrak ka gigir ngepeskeun paneungeul. Tacan aya maksud bikeun males narajang. Bongan sia bedegong deuleu kudu diwalah.
Ceuk Madraub kituna teh bari malik ngahiukeun di panimpugna. Asana teh jelema teh saurang ieu make jeung rek nyieun balaga hareupeun manehna. Hah, teu kedah ngarerepot. Geus aya deuleu anu ngawarah kaula mah. Nyatana guru kaula. Teu kudu diwarah deui ku tukang tuwuk atuh. Widarma bari ngarelepkeun sirana ayeuna mah. Bari nyebutkeun peureup kana dadana Madraub. Nyoba-nyoba hayang ngicip-ngicip kumaha ieu wawasenna aki-aki barangasan teh. Wes, teu gampang hayang ngaragap badan si Madraub mah euy. Rasakeun deuleu ye, tembus heula tah ku babatok sia. Ceh. Madraub nyebrotkeun peurahna, bari ngagiwar ngarobah kuda-kudana, bari ngahambatkeun panimpugna kana sirah Widarma. Tapi orokaya Widarma oge teu eleh kesit ngakentak mundur. Terus nyerong, beungeutna ngabalieur nyingkahan peurah lawan anu meledos bau jengkol buruk. Sakilat nepak pigeulangan lawan anu harita keur nyuruntul. Celeng luncat ka gigireunana. Kituna teh bari ngabadugeun sikuna nyato kana gado Madraub. Anu geus teu bisa disingkahan deui. Ari cetuk ari goak teh dulu. Udah. Ngabeletuk pisan ngahanca kana gado matak ngengsol. Madraub rikat malik, bari kaayaan beungeut naradang-ngadang heuak, tapi leungeun kenca Widarma leuwih kesit datangna, ngagampleng kana carehamna. Anu ngajadikeun Madraub ngadayagdag, rek teu jengkang. Ngan si konon rikat mande badan Madraub. Salamet oge teu tulus ngagebruna kana daneuh. Aduh, kurang ajar. Lawanan kadinya. Konon, rak-rak taigana tuan. Madraub marentah kasih konon. Gampang marentah mah manehna sorangan ampir-ampiran kawiwirangan kapan. Ngahaja ayeuna memajukeun heula si konon engke di mana tanagana. Anu jadi lawan geus leuseuh kakara rek dising hareupan deui ku manehanana. Mulung muntah ti dituna mah. Atuh si konon gancang medengkreng ka hareup. Sanajan hatena marada peot oge lantaran mireungeuh Madraub oge anu kawilang leuwih onjoy pangartina. Ngan sageperakan pisan atuh make deuk ragrag. Tapi lantaran loba batur manehna boga angkeu hantang tu bakal dibantuan. Anu matak teu euleum-euleum ketakna teh siga anu sugih kawani we. Cenah atuh urang cobaan euy. Bisi hayang ngasaan peureupna hun ieu. Ceuk si konon bari ngahiukeun peureupna. Patalakuna teh jumago pisan. Hah, ulah kawas anu ngagebah hayam atuh baraya. Ceuk Widarma ukur ngageserkeun kuda-kudana nyerong ka gigir. Peletak bae pigelang si konon teh dipepeg. Kalawan dipepegna teh satakerna. Adah, solonton habak dipunukna ditimpug ku leungeun kenca. Tuk. Ajau. Si konon kawas anu ngahanju. Lantaran hulu angeunna disampakeun tuur Widarma. Burileng panonna teh ngaburileng, ngabulial ka luhur. Ngarasa dipuh oge, puguh punuk dipepeg jaba angen dibeset. Ari ditarik di suku Widarma, teu loba dipolah, ngan geblug bae si konon teh nangkuban, tuluy ngajahjar ngusek teu lilir. Kawas nu hees ti branaker. Neuleuh si konon ngan sakotea pisan, teu antap parah deui. Jeleng bae Ki Obing dituturkeun ku si Busro. Laluncatan ka hareupeun Widarma, anu saterusna narajang babarengan ngarepuk kanu jadi lawana anu dianggapna tetela tanggoh sarta boga pangabisa anu lain lalaorakeun. Dulur barani, atuh Madraub nya kitu keneh. Manehna milu ngarepuk. Anu hal ieu teh pikeun Widarma marada dipu oge dihurup ku tiluan kitu atuh. Kapaksa manehna kudu meres tanaga jeung pangabisana. Panona cingceng ngabagi panenjona, bari cungcat cingcet nyingkahan panarajang lawana. Tempo-tempo peureupna ngablesat ngahanca badan-badan anu jadi lawana. Ngan bubuhan manehna kacidalinga sarta rancingeusna. Menang sababaraha geprakan manehna masih bisa nyalametkeun diri.
tacan kabenangan kudu jadi lawan-lawana. Untung aja Gus ya, cek Madraub ngagero bari ngahiukeun peurupna. Ngarasa gemes ku kapari gelanan anu jadi lawan. Sakitu dikerepuk teh meuni hese naker ditewakna. Kaula mah ngan sakadar ngabela diri baraya. Dikumahakeun karna teh sia ku Andika teh. Widarma bari ngalegot nyumputkeun sirahna. Jleng ka tempat kosong bari ngajejek bincurang Ki Obing. Sikuna ditunjelkeun ka tukang. Lantaran kabireungeuh si Busro nyereudeg di tukangeun belah kenca. Lain bae Madraub, tapi Ki Obing jeung si Busro oge teu kira-kira ngaranjugna atuh. Barang ngadenge Widarma nanyakeun perkara karna. Lantaran tadi si konon geus dibolosong omong. Nganu jadi kaget teh kumaha sarta naon hubunganana ieu mangkeluk jeung si Karna teh. Tapi Madraub teu make amil pusing. Seak bae narajang deui. Orokaya Widarma katempona teh kala kabeukilingas. Sakilat ngolebat ka gigireunana bari ngahiukeun peurupna kana iga burung lawan. Madraub ngaranjug, ngagentak manehna malik nakis. Tapi leungeun kenca Widarma leuwih rikat. Kakara oge breh banget lawan Malik. Sakilat dikepret ku gerakan gurame ngabinti jebrot. Aigah. Madraub kapaksa ngajaul. Ka tukang bari pupuringisan. Beungeutna karasa peureuss. Bikin kabijil ci mata atuh. Sedengkeun anu duaan deui mah tacan bisa naon-naon lantaran Ki Obing keur engke-engkean keneh. Kumaha we budak anu keur ulin jejengkean lantaran bincurangna asa potong. Ari si Busro manehna mah masih keneh cengar-cengir. Gadona asa bengo tadi teh dibadu ku siku Widarma teh. Anu datangna teh ka nyahoan, nyaho-nyaho geus ngagecruk we kana gadona. Begituna karasana lain lumayan deui nyerina atuh. Hayo, jawab sia dikumahakeun karna teh ku si lain heuh. Cek Widarma bari ngahiukeun peurupna rek ngahanca beungeut Madraub. Teangan we ku si lain. Madraub nambalang bari rikat ngincet ngagunakeun suku sabelah. Lantaran nu hiji deui masih keneh nyangutan. Tapi Widarma teu mere omer dulur. Manehna terus nyusul tepus ngabadugeun sikuna. Dituluykeun ku ngaheatna teungeulan kepang kana beheung. Jabah sukuna anu ngan napak sabelah teh disamber ku tajongan. Atuh puguh we Madraub teh teu bisa walakaya dulu. Manehna ngageblag nang karak bengkang. Bari jeung haragungan ku sakose hese udah. Aduh. Ret Widarma ka Ki Obing jeung si Busro. Duanana geus nyereudeg babarengan narajang. Tapi Widarma nu ayeuna geus nekad seja ancur-ancuran ngagentak mapak lawan. Petana teu beda we ti bagong bayangan anu amuk-amukan lantaran geus kagok asong beureun. Anu akibatna hebat oge. Ki Obing ngabangkieun iga burungna beunang ditotog sedengkeun si Busro nepikeun ka ngajurah roh atuh. Lantaran dua sukuna beunang dirampid. Tapi Ki Obing masih keneh kuat ngelawan. Sabot Widarma ngareret ka si Busro. Manehna ngagentak ngirimkeun jurusna maksudna merek ngabongohan. Hiay. Tapi kalawan ngan sagirek kareret manten ku juru panon Widarma. Manehna rikat ngalegot ngajorelat ka gigir ngagunakeun gerakan belut ngaborengkal. Balik deui diteruskeun ku gerakan cala dinoktrok. Anu harita ngajetruk kana beheung Ki Obing. Anu tumurapna Ki Obing lain diripuna jeung karasa nyerina. Aduh. Manehna ngajaul anu saterusna ngabecir lumpat. Ninggalkeun babaturanana. Geus taya untupan deui pikeun ngalawan. Widarma ngarenghap. Koloyong nyampeurkeun si Busro anu keur kukuliatan rek udang maksudna merek muguhkeun karna. Tapi kumanehna teu katiten tukangeunna Madraub jeung si konon geus ting katayep ngadodoho. Tacan oge pok Widarma nanyakeun peurup Madraub jeung si konon geus ting beletuk banten ngahanca kana sirah jeung punukna. Teu pindo gawe atuh Widarma teh ti kusruk. Kahareupeun si Busro atuh puguh we ngeunaheun naker. Sakilat si Busro mapag angeun Widarma ku peurupna. Anu nahun teh anu teu beda we ti nu borok dirorojok. Widarma jadi ngacongkeng atuh. Aduh. Saterusna badanna nyangeyeng ka gigir bari lungleng ka turelengan. Ku maksud mah Widarma teh moal dibere ampun rek terus bae dicahcer ku tiluan.
Oro kaya pangeusi lemur cihi keuting torojol. Maluru maksudna marek misah anu keur panunggu. Disangkana kumadraup sabaturna mah tangtu jama-jama terek ngaraponan. Tutalangke deui ngan pelesat bae tiluanana ngayakeun gerakan rengkah 1000. Nuturkeun Ki Obing anu geus teu lajih cir. Meleteng ka jalan anu brasna ka nangka kura. Atuh dulur Barani. Widarma salamet oge. Manehna ngagentak rek hudang ngan ngagebruk deui lantaran tetenjoanana masih keneh luleng liriakan. Dulur Barani, Pamadrawi nyaeta urang lembur anu didatangan teh aku Widarma harita teh gancang muru. Sarta ngahudangkeun Widarma bari hari weus-weus barang tanya. Tapi Widarma ulah boro-boro daek ngajawab. Sirahna oge karasa lieur keneh. Jabaangeun karasana nyelek tapak panimpugna si Busro tadi. Atuh sanggeus manehna diuk terus ngurut-ngurut angeunna geus teu malire ka jelema-jelema anu ngarogrog bari recok ting keceuwih geus ngarasa seger meusan sarta geus mere katerangan saperuna ka Pamadrawi leos wae Widarma teh balik. Bari sirah mah bali deug keneh hatena teu woleh nyolok ka karna sok sieun kumaha ona. Tapi mun manehna inget kana tingkat pangabisana karna anu memang leuwih ti manehanana henteu melang-melang teuing ngan keukeuh ngarasa teu ngarti naon maksudna caritaanana tadi anu saurang teh. Teu sakumaha jauhna ti Cihike ka Bungbulang teh puguh sasat sagampar keneh. Ngan sakoteap naker Widarma teh geus ngarongheap ka hareupeun Aki Mursid anu masih keneh cineluk dina golodog. Atuh sadatang-datang teh Widarma lain laporan kumaha hasilna, tapi kala kapok bae manehna nanyakeun karna. Anu pikeun Aki Mursid mah tak kaget oge. Datang-datang teh lain ngabejakeun kumaha hasilna ti Cihike manggihan Pamadrawi teh. Tapi kadon nanyakeun karna anu memang harita teh tacan datang. Nyeta can datang euy. Matak pika hariwangeun budak teh. Ari biasana mah daralila. Nah kamana cenanya? Asa menilai tinggi ya teh. Aki Mursid awalona bari neuteup beungeut muridna. Beki komo atuh dijawab kitu. Widarma teh geus teu bayan caritaan jelema anu tadi teh lain sakadar carita anu taya eusina. Teu ngalilakeun di paralakba Widarma teh nyaritakeun papanggihan sarta nyaritakeun lakonna tadi. Halaman padungdung jeung jalma-jalma anu pikeun manehna mah memang teu wawuh. Matak teu kahartina teh make nyabit-nyabit karna sagala. Puguh jalan mah geus natrat boh manehna boh incuna. Pada boga pasualan sewang-sewangan. Barang ngadenge kitu-kitu caritaan Widarma. Teu panjang tatanya deui. Belanjang bae Aki Mursid teh dituturkeun ku Widarma ngajugjug tempat anu geus biasa paranti ngalasuluh. Barang jol ka urut diuk karna tadi. Ukur manggih kampret ngalumruk deket tangkal kai. Suluh we 2 hurunan mah geus meunang meungkeut. Dudu kuy ngagoler sisi gawir. Mun teu katahan ku ronombetan matang tu gugorolongan ka handap. Karna Ujang karna. Aki Mursid gegeroan. Karna di mana karna? Widarma oge pipilueun ngagorowo. Tapi lebeng taya nu nembalan ari lain seorna sora angin mah anu nebak dang daunan. Gorowok deui Widarma teu sirikna sorana dibeakeun kabeh. Tawe urat beheungna mani ranteng pangaruh tarikna ngaluarkeun sora. Tapi tetep karena teteh sora-sorana acan. Pangangguran ret Widarma teh tumpat tempo ka sisi gawir. Ari breh teh tetelang ngembang boled.
karena kergulang-guling bari leungeunna nyandang tatali. Itu geuning dihandap Aki itu. Widarma ngagarok ka Aki Mursid. Manehna sorangan tuturubun ka handap. Geus teu nolih rembetan, nu nyayeun ngahalangan jajalaneun. Gajleng jlig manehna nincak dasar jungkrang. Cantap parah deui, gabruk bae karena teh dirontok. Bari hari weus. Aduh, kunaon karena? Kunaon? Ada cilaka Wid. Cilaka. Karena nyari tanah pegat-pegat kasurungku. Kangenesna nepikeun ka ngalakonan di bakutet sarta dialungkeun kana jungkrang. Keheul ku diri pribadi anu teu ngabogaan pisan pikiran kepan nepikeun katipu ku jelema-jelema anu dalaka. Widarma teu panjang deui tatanya, gancang bae tatali anu ngabakutet leungeun jeung awakna karena teh di udaran. Geus lesot mah kabeh teu loba dicodeka, regeyeung bae karena teh kumanehna dipangku. Kumarayap dibeberegeg naek ka luhur nepi ka bibir gawir. Kakara ditema ku Aki Mursid anu geus manco. Kita tadi oge manehna manempokeun ka handap. Aduh, kunaon atuh jangan teh? Aki Mursid nanya barang karena digolerkeun dina taneuh handapeun tangkal jeungjing. Riuk beungeut nangebrekeun ka deudeuhna. Sarta lain di ngahalasna mireungeuh nu jadi incuna ngalaman kacilakaan anu pohara sasat pagawena jalma-jalma anu iri dengki. Aduh, ditanda Saki, dibongohan, ditipu, aduh. Karena saterusna mah humaruru ngararasakeun ka nyeri. Nah kusaha Jalu? Kusaha? Ku si Jatun? Aki Mursid nanya anak sewot. Sanes Aki. Kuki Obing madraup sareng duaan deui baturna. Aduh, dibongohan Aki. Ki Obing jeung si madraup. Nya bener kurang ajar jelema teh. Hayangeun diwarah meureunnya tah jalma teh. Aki Mursid huntuna mani kakarot. Sanajan bener manehna teh kaasup jelema sabar. Mireungeuh nu jadi incu sakitu ruksakna mah teu burung we nafsuna teh ngusial. Aduh. Eta beungeut menikeun ka ruksak kitu Jalu. Mani gareuneuh jeung getih wuwungan. Tepikeun moal naon? Moal kudu terus cacad mah. Aki Mursid bari ngareret kana beungeut karna. Geus atuh hayu ayeuna mah. Urang balik we nya. Urang buru-buru ubaran. Darma, wayahna karna ganong tah. Aki Mursid nyarita deui bari ngareret ka Widarma. Nitah ngagandong karna lantaran ditaksirna moal kuateun leumpang sorangan. Sawios Aki bade ngeureuh manawi kiat. Karena nolak masih sanggupeun leumpang. Nah kuat gitu. Kiat Aki kiat. Darma mah itu we supados manggul suluh. Atuh nam. Ari kuat mah hega atuh Darma. Panggul we tah suluhnya. Dulur barani. Geus kitu mah bring bae tiluanana init tidinya. Karena sanajan bener sanggupeun leumpang tetep we kudu dipapah lantaran gagaleongan puguh nandangan panyiksa anu sakitu parnan.
sadayana. Nya ari ku dikeureuh mah teu burung nepi ka imah. Lain deui atuh kageteunana nini amah. Mireungeuh beungeut incuna sakitu ruksakna. Tapi teu loba carita leos bae manehna ka dapur. Ngagesruk nyieun beas cikur. Teu lila anggeus ledak-ledak bae beungeutna karna teh. Sarta awakna dibaluran. Ti heula oge nini mah teu satuju maneh dibawa ka dieu teh nana. Nyeta bisi aya baru karena anu teu hade. Maklum aki maneh mah di dieu teh loba musuhna. Ku ayana bapa maneh ibu mata digadog oge. Nini teh geus ngarasa pirang-pirang atohna. Manehna teu kababawa riweuh tina pasal kasalahan aki maneh teh. Ayeuna geuning teu burung ngabukti. Aki anu boga dosa maneh nu jadi incuna kababawa heueuh nanggung mamalana. Nini amah nyaritana ngageri. Bari jongjon ngebaluran awakna karena ngabetem teu nembal naon-naon. Dalaki mursid oge nu harita diuk teu jauh ti nini amah. Teu nyarita sakemek. Sumawona mun ngabantah kana caritaan nini amah kitu teh. Widarma atuh jongjon tungkul. Hatena mah ngetek hayang geranyaho saha-sahana anu mahala karna teh. Anu ayeuna geus dianggap dulurna pet ku hinis. Ras ka jalma-jalma anu tadi kungsi padungdung jeung manehanana. Mun nya teh nu tadi moal rek diantep pasti rek diteangan. Kana rupana saurang-saurang masih kene apal. Upama seug pareng papanggih di tengah jalan pasampangan teh moal poho deui. Dulur barani peutingna salarea ngariung di tengah imah. Ngariung nu gering lantaran karena badana jadi nyebret panas. Tadina mati berang kawasna baal keneh. Tapi ayeuna barang geus reureuh mimiti karasa tulang-tulangna nyaleri. Geus puguh beungeut jeung bibir mah puguh eta pisan anu jadi sasaran musuh-musuhna. Nini amah teu jauh tinu keur hargungan. Neuteup anu gering bari carinakdak. Atuh aki mursid sila andekak disanghareupan ku Widarma nu gawe nangan tungkul ngeluk tempo-temporet kakarna anu teu leureuh hargungan bari guling gasahan ngararasakeun kanyerina. Hatena ngenes perih asa digerihan ku hinis ari ras mikiran nu jadi sobatna nepikeun ka ngalaman musibah anu pohara pisan hasil pagawean jalma-jalma anu jahil doroi. Damun seug manehna nyaho mah nya tadi teh ya dan anu nanda saat ka karna teh nyaeta jalma-jalma anu kungsi riributan jeung manehna di lembur Cihike. Tangtu bakal terus diobrot sanajan bener tadi manehna kungsi lenglengan meh kapaehan. Lantaran dibongohan manehna moal make balik. Rek terus bae musuhna teh dibeledig. Bari basa ngapung rek disusul lumpat rek diudag. Tacan sudah rasa ninggati upama musuh-musuhna bisa keneh ku melendang di alam dunya kalawan samemena. Peuting beuki jempling. Iwati sora marga satwa anu biasa liar ti peuting. Keur nyiar ka hakanan. Cicir ngagerit ti magrib keneh. Ungkut-ungkut bangun taya kacape. Hawar-hawar ti kajauhan diselang ku sora bueuk anu kadengena ancan laer. Lira anu nyenggahkan kadenge harus naker cinutun dina tangkal buah anu aya di pipireuna imah. Keak-keak koreak disada luhureun suhunan. Gaya baglalai badot pindah tempat. Rupana bae kagareuwahkeun. Kawas anu digerakeun ku tanaga gaib. Kabeh sirah cengkat ngalieu ka luhur. Iwati anu keur ngejepat we jongjor ngararasakeun kanyerina. Awakna masih nyebret panas. Sakitu geus diboboroh ku nini amah ge. Lain ubar anu teu mental tapi kasakitna nu basangkal. Eukeur mah ngalaman panyiksa anu pohara. Katurug terus dibalangkeun. Kana jungkrang pisan anu lungkawing. Sarta ngagejret kana batu. Wuyuhan teu pasiksak oge tulang-tulangna. Sakitu mah kaitung kuat karna teh badana ukur eumer.
Waduh bangplak dulur karaosnya. Kukituna cag atuh carios siruyung kaung yasana Bapak Sukana Suwargi urang simpen heula di handeulem sieum. Urang tuna di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun kapayun urang samper deui. Kang Yus undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.